Masih di Bentang Pilihan, Bentang Urang Balarea. Emprakna anu di studio mana? Di Bayang Sunda. Aduh luar biasa. Anu di Padepokan Bayang Sunda masih semangat pangintennya Kang Laras pisan dengan Andini. Rupina mah anu di bumina sewang-sewangan oge teh pernah mancot tekiat ya hoyong ninggal jagoan-jagoanana anu diunggulkeun dina oge ayeuna. Rupina saparantosna anu kasep ayeuna anu geulis. Aya penampilan anu kadua di pamilon Neneng Isti Janiarti. Yuswana 22 tahun. Yuswana 22 tahun, teras alamatna di Jalan Purwakarta, Kertamulya, Padalarang. Suara namanya Padalarang. Teras oge. Profesina guru. Gurunya ibu guru. Hobina berenang. Oh, pantesan. Hobina berenang pantesan, saya pisan. Terus pernah juara? Juara tilu Pasanggiri Kawi. Aduh luar biasa pisan eta perpilihnya. Iya, langsung wae atuh parantos teu kiat hoyong ninggal Neneng Isti Janiarti. Mangga. Lain rek nanti duka lain rek hanya engkau keabdi melita hati mepende mas ketna hati mepende linduh kadede mepende tintrim hati aduh lain rek nanti duka lain rek kadede engkau keabdi lurihan hati sok ingkis nyang sarangan diri sok ingkis tugenah hati sok ingkis janten mama aduh engkau wilang hati nyatina kasih engkau sok inggih bilang kita
ka abdi lirihan ati sok inggis nyasarang diri sok inggis tugena ati sok inggis janten mama aduh aduh engkau aduh engkau hati nyating kasih engkau sok inggis pinanggih jangan buat nyulah baca cinta orang aduh engkau hanjaka Mantap bisa. Luar biasa. Embrak natu sekali deh ya. Aduh luar biasa. Neng Isti Janiarti Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Luar biasanya. Aduh iya ya menikuat kang lagena. Bisanya laguna. Pami saur abdi mah da rausun. Tapi duka ya saur Dewan Juri. Manghaning aya nu gagaduhanana lagu ieu teh. Mohon tangtosna. Semoga Mangga atuh. mohon langsung aja kana ngagaduhanana lagu heula aja. Mohon. Semoga aya Teteh Rita. Tila. Hatur nuhun, assalamualaikum, Teteh Neneng. Engkau, sakumaha teh Teteh. Hanjaka engkau. Biasa kieu loh. Tos rimbitan. Biasa gitu. Aduh, itu Kieu suaranya. seueur pisan memang nu utamina pitch control ti awal memang rada miring timbir. Di sini di dia aya kekeliruan nada. Sapertos. Aduh, gimana Kang? Leres gitu nadana? Aduh, engkau. Itu bisa diberesin. Jantan didugikeun dugi ka tungtung. Terus pami masih kena kiat silahkan nganggo suara sonten nu asli, tapi pami teh kiat dari tadi ngangge falset. Lungkawing tapi pakai tenaga nganggo power. Lawangna ati karena itu ada rendah, janten tadi aya kekeliruan nada namina. Terus nu ieu nyulam bagja tedugi tadi cinta urang tedugi eta ge sakedik deui. Nu ieu nu paling katawis tah janten ketegasan eta kekeliruan nada namina pitch control sakedik. Miking janten teh jelas artikulasi keur mah laguna mendayu-dayu mikingnya terlalu rada ceket teuing. Janten Rita tadi seueur peurem nu mawi ieu teh naon anu bade didugikeun lirikna. Sok sanaos Rita tos hafal gitu nya, tapi bari peurem gitu.
caketing makingna gitu, jantan teu jelas, nanti diatur ya. Kurang lepas nyanyina, kirang lepas. Jantan upami memang dina pop Sunda itu peryogi ketegasan lepas soanten. Nah, kunaon diperyogikan ayahnya falset teknik vokal, upami orang tedugi, upami pamaget mah aya head voice, itu kedah, kumargi upami digoraukeun sadayana ya bilih pecah patah suara kita. Tapi apa ya, Rita sangat menikmati lagu ini, hatur nuhun pisan. Ekspresi tadi seseueurna kaditunya. Ini kan ada tengah, aya kieu, mohon leresnya. Teu balance gitu. Jantan kamera teh kan aya di tilu sisi. Kumargi ieu laguna sapertos kieu bisa di naon namina teh dimanfaatkeun tiasa kaditu sambil berjalan. Upami urang da teh abi makana lirik atanapi rumpaka, atanapi senggol, atanapi dan sebagainya. Abi bilih ieu upami non gerak terlalu seueur teu kedah gitu. Berjalan aja misalkan dugi kadinya juga sambil nyanyi teu sauyos-uyos gitu. Jantan itu. Teu aya improvisasi di dieu improvisasina sakedik anu di mana tadi tanya? Lirikna ieu lepat soalnya ieu kepada dewan panitia. Ieu rumpaka lepat ya, ieu hanjakal nu mana? Iya tapi di dina hanjakal ya? Eusina janji kan? Hajaka ngajangji, tah sok peresnya. Ya, miking terasa dina leuwangna ati oge hampir 3 jebur, ketegasan nada, kekeliruan, tah eta artikulasi, teras ekspresi tubuh, teu aya. Ekspresina hanya perembeun tak hungkul. Terus urang teh di dieu teh di syuting kamera loh. Janten punten pisan. Duh, misalkan ini si pandangan teh tiasa dimainkan. Sakumaha? Duh, jadi tiasa henteu kieu we. Duh, engkang teu kedah kieu we. Tiasa gitu, naon body language urang, tubuh urang berbahasa oge. Hanjakal aduh. Memang tidak semua nada harus mun aduh teh kedah kieu atau mun ceurik kedah menangis henteu oge, tapi supados si laguna dugi gitu kan nonton. Tapi secara keseluruhan lumayan menikmati. Hatur nuhun. Mana yang prakna? Aduh, nu ngagaduhan lagunanya. Hatur nuhun Teh Rita Tila. Mun hatur nuhun pisan Teh Rita. Hiji kalangkung. Mohon. Tadi masih ada nasal. Sengau sedikit. Sengauna. Kirangan. Seueur ting falsetna. Hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun pisan. Teh Rita Tila. Teh Rita Tila. Mohon mangga dilajeng. Sapartosna nu cantik. Supina mah Aya. anu ganteng heula tuh. Oh iya, mangga. Anu ganteng heula tuh nya. Pas anu cantik anu ganteng. Anu ganteng heula, mohon. Siap. Ayo Opa Yana Opa Kermit. Yana Kermit. Mangga Semangga. Opa. Assalamualaikum Neng. Asa sareng Neng Barbie teh asa sahate pisan saat ini. Aduh. Penilaiannya teh Ada maunya itu opa. Oh gitu. buat opah mah yang lucu-lucu Barbie Kumaha aja atunya? dulu. Oh udah dipaten. Udah. Oh gitu. Kumaha atuh opa? Ya si cantik aja atuh si Nah. cantik. Si lucu. Si lucu. Lucu dan cantik. Nah. Terus diulas tadinya ku si lucu. Udah emang lucu. Tergoda. Terus tergoda Dilajeng dengan opah. komentar itu. Apa aja pi? Opa apa aja? Si. Rita aja. Neng teh nyanyi teh asa monoton gitu. Teu aya sari-sarianana, teu aya gregetna, padahal untuk kategori suara mah Neng teh bagus. Tapi teu aya keistimewaan nya di saat Neng nyanyi teh. Asa diantosan teh cici adon tunuh. Emang terbuai dengan suaranya, tapi ya itu kesalahannya dari teknik miking tetap ya. Suaranya jadi ngosom.
Jadi nyengong, nggak diatur pada saat tinggi, dimainin, belajar bermain-main dulu dengan mic, ya. Terus eta pitch control, ya tune ujung-ujungnya selalu ngamang karena entah faktor apa ya, tidak nyatu sama suaranya. Mungkin tiasa wae faktor nada oge. Karena neng iya mohon karena upami tiasa naik setengah oge tiasa. Cik dipecah ke lawe. Sugan we. Janten kieu nya kangge kabeserta nu sanes, punten ima umum. Janten teu kedah matok naon saluyu sareng anu asli dina kaset. Bade nada, bade senggol, bade apapun gitu nya. Saraos nyalira. Mohon karena timbre manusia itu benten-benten. Nah, janten mungkin saja neng ini tiasa langkung naik, tiasa lebih keren. Pokoknya anu nyaman ya gitu, keunggulan Betul. naik kan setengah ulah kan utara nya setengah we lah. Cik repna langsung we. Itu naik setengah? Setengah dulu ya. Ya, boleh. Ya. Aduh engkau lungkawing luang ati Terus nyandingna kasih engkau sok inggis pinanggih perih. Ya. itu. Jadi di raos-raos eta lagu teh kunada nu raos di urang. Ulah cek batur istanargana karena timbre urang nu nangtoskeun. Jadi namanya kan ada sedikit temakan japangan gereget sedikit ketika deui taikan setengah. Ketegasan. Ya, nada Jantan dasarnya. upami tadi nambe naik lain rek nampik dugi. Tadi mah coba turun kena nu normal. Lain rek nampik duh engkau. Tadi na lainna tadi tedugi lain rek nampik kecuali memang teh neneng tiasa nu rendah sapertos kitu na gitu. Intina terakhir ti opah suara penampilan dan sebagainya ekspresi mejehna kanggo neng di Mejehna. Emprak na mana? Kang Opa, Yana Kermit, hatur nuhun pisan si hatur nuhun, Opa. ganteng. Ya, Sebenarnya mangga anu dilajeng ganteng? Ka Ambu. Mangga Ambu Oscar. Oh, mohon, kadu kostum ya, mangga. Hatur nuhun waktosna. Neneng. Mung nyambungkeun ti Teh Rita Tila tentang ekspresi mohon janten khususnya di stage act bukan ekspresi stage kirang kaolah. Jadi penguasaan panggungna kirang kaolah tinu sentral cuman ngalih hadinya hungkul entos. Teras sangkutanan sareng raksukan kan itu acukna teh buntutan, bajunya berekor. Kenapa nggak dieksplor? Padahal bajunya udah elegan, indah. cantik, sayang gitu jadi mati. Dimainkan gitu. Dimainkan, dipaenkeun sepada langkung nyari. Jadi si wadok teh hanya sanes saukur ngabungkus awak urang hungkul tapi kedah ayahnya nyawana oge gitu jadinya. Sayang. Tapi iya aya coachna teu kanggo eta, kanggo blocking dan sebagainya. Raono, Gitu. Raono. Oke. Janten sebagai masukan hungkul kanggo kapayuna jadi lebih jeli deui upami panggung di panggung urang nyanyi kedah kumaha terus dinten suanten dinu gaya dinu penguasaan panggung oge kedah diperhatoskeun supados langkung nyari Langkung saya deui. komplit paket komplit kana keluarna mohon raksukan tos cekap terus mung ieu nu ngaganjel hiji perkawis mungkin Ami mah teu uninga tina bustier itu aya kosong. Ieu bustierna ngahiji sareng acuk atau dapat nempel? Dipisah pantesan. Kalau mau nempel mah itu pasti ditutup ornamen yang polosnya makanya tapi pinterna bagian wadok disiasati dengan bros jadi ketutup. Kalau enggak mati coba dibuka itunya pasti mati. Tapi tesawios. Terus upami tiasa mah mirarian acuk teh emang itu tos pas tapi dihanjakalkeun naon ada jahitan bahunya jahitan bahuna
Jadi ngaplek seolah-olah kegedean gitu. Tapi kalau jahitan non bahu itu lebih mantap lagi. Mungkin itu. Jadi jelinya memilih kostum kangge salajengna. Hatur nuhun. Hatur nuhun Oscar. Hatur nuhun. Hiji masukan oge sebados ka payuna langkung saya Laras pisan memainkan kangge. baju yang digunakan ya. Terus saparantosna Oscar. Oscar, mangga. Rupina aya nu Dilajeng ku cantik. Di daya Inces parantos siap. Mangga Kanggo teh komentar. Inces. Semangga Inces Rika Rafika. Hai Nanang Isti. Audisi terakhir saat itu dari sabar peserta, tipe itu sabar peserta menuju 5 hanya Isti yang lolos. Mung hiji karena memang hampir dari keempat itu tidak memenuhi standar atau napi SOP untuk tampil di sini. Jadi Isti yang mewakili dari 4 pamilon-pamilon di audisi. Isti, waktu itu Inces komentar apa ke Isti? Kurang ekspresi deh. Terus cara produksi suara Suara. ya. Jadi memang penyakitnya masih tetap. Cara mengeluarkan adlibsnya ya, adlibsnya terlalu lebar sayang, jadi terlihat berlebihan mungkin karena kebiasaan ya. Jadi mengurangi kecantikan dari Isti gitu. Itu satu ya. Terus tadi miking sudah dibahas, memang miking memang kedekatan, jadi gelisna teh katutupan, lambainya katutupan, cantiknya nggak kelihatan. Terus Isti nyanyina autis, asik sendiri gitu ya. Enjoy sendiri kita tidak bisa menikmati. Kita tuh pengen larut dengan lagu yang Isti sampaikan, anu didugikan dinyanyikan ku Isti, tapi tetiasa karena Isti asik sendiri gitu, jadi tidak tersampaikan. Terus memang di awal di song hiji, song 2 oge lalepasan, gak konstan suaranya, lepas goyang gitu. Yang lebih parah lagi di ref hampir 70% false di ref ya. Untuk nanti dikupas langsung ini ke ibu coachnya. Terus nyanyinya layback sayang. Kalau sebagian tidak apa-apa, ada memang yang membutuhkan, oh ini di layback lebih menambah rasa gitu ya, lebih pemanis, lebih gitu ya. Tapi ini layback teh seurteuing jadi too much, berlebihan gitu ya. Terus Neng Isti uninga isi laguna. Ngartos. Hanjakal ya. Hanjakal. Jantan nyarioskeun tentang pasangan romansa yang pasangan yang tidak seharusnya gitu Pak. Hanjakal. Nanti Tidak bisa dimiliki. tidak bisa dimiliki ya. Tos rimbitan teh Inces. Tos rimbitan gitu. Nah. Terus tadi nada dasar mereka puntennya rada sareng abdi mah benten madhab. Tadi teh ditaikeun cobi diturunkan abdi hoyong nguping suanten anu refna suara asli terus nanti ke falset. Tadi sakumaha dasarna? Aduh engkau. Lungsur setengah. Aduh engkau. Ngawitanana coba. No ngawitanana. Ieu rendah kan lain do gitu. Lain rek nampi. Oh iya memang Rendahan, gak balance Inces. kerendahan. Tapi enak yang nendang dirinya tapi ini jadi korban yang rendahnya ya. Sebenarnya pas ngong teh ini suara Ditatila nih warnanya tebal banget nih. Suarana teh kandal, suara Ditatila badai ngong teh. Jadi ekspektasi Inces tuh wah yuk sigana ya. Tapi pas ngong ya tadi poin-poin yang sudah Inces sampaikan. Terus ini rada naon namina teh ngagajeleng karanahna bunos. Warna sudah warna untuk malam cocok ya. Terus ini yang Inces tahu secara fashion gitu ya. Kalau misalkan Cianggi rambutnya jangan terlalu mengganggu. Ini mengganggu kalau mau dikatasin jadi nggak ganggu gitu. Ya udah ada ini terus ke sini awir-awiran. Kalau mau pakai yang one shoulder kadieu gitunya kanu pundak sapali ininya harus yang Sabrina
apa V gitu. Jadi tidak mengganggu ini. Terus Yuna kecekek pakai ciangi. Terus rambutnya urai apalah gitu ya. Urai-urai Inces Rika manja. Rafika apalah gitu. Oh, Teh Rika Iya, resmisannya. overall apa ya? Inces sepertinya belum. Ya. Mana yang berakna kanggo Isti? Aduh hatur nuhun Iya, Inces, hatur nuhun, Inces. luar biasa. Saparantosna anu cantik, anu gelis, Aya anu aya kasep. anu kasep, anu alus sora. Iya, laras pisan. Langsung aja aya Mangga Api, Api, Yayan Jatnika. Jatnika. Neng, tina 5 hiji nu diloloskeun. Neneng. Maaf, aya kebual. Make kebual. Ya. Balik Tadi dengan maca. kebual. Make kebual. Tos Ditulis. panarjatan kebulan. Ditulis. Improvisasi. Karena mungkin terlena usi lagu. Sampai kan cek api harita kieu. Ulah nu nyanyi supaya memaksakan nu ngaapresiasi siga sedih. Asal antare jelas lapal titik artikulasina jelas nu lalaju geus tuku dipenta. Oh ieu teh eusi lagu teh geuning kieu. Jadi secara dipaksakeun. Oke, blocking panggung. Tah geunaheun. Ya. Anu kacatet kemenang api sora asa ngeueum. Henteu jelas. Panarita ge ku api deh. Omat jelaskeun eta sora. Jelaskeun. Jadi nah, aya di dinya. Nah. Kade. Eur. Nah, awas. Eur anu kacutat aya dina kamus eur teh ombak sora. Lamun ceuk musik vibrator, tremolo, trelo, eta kene sabaraha dina hartina mah. Jadi ku sabab sudah matok alam eta ngomongna jadi akhirnya jadi baku. Teu naon ngomong ge. Nah, improvisasi sepertina anu kabaca ku api, anu katengan ku api siga ragu-ragu. Coba lamun dileskeun eta improvisasi. Keunda urusan lagu mah aya si Neneng. Jadi api meninggal dia ngararai. Aduh iya cik teh. Sampai ka memaksakan nu laju kudu sedih. Asal ieu pan lamun ngetang dina bait atana pipada kalimat didinya bakal urang nyaho rohna eusi lagu eta. Asa jelas membawakeunna teu kudu ieu kebanyakan na eta naon ihpa atau idhar punten rada ieu nyariosna. Nah gitu coba dibikin jelas nya warna timbre teh nya bisa nyaho warna sora. Nah harita mungkin serek jelas sementara enak seperti alah ngambang keun ti api masa kitu api mendengetan eta na hungkul aya nu lebih berkompeten mami. Hatur nuhun pisan si kasep Hatur si alus nuhun, sora. Api. Abi Yayan Jatnika, hatur nuhun pisannya. Iya, Saparosa anu kasep, Mohon. aya anu geulis oge demplon. Mangga, Ami. Mangga Ami punten. Demplon. Demplon Ami. Pantas nama Semangga. Assalamualaikum Neneng Isti. Waalaikumsalam. Ya sate acana wilujeng nonton bareng. Ka urang wargi-wargi AKTP nu aya di warung Cina Cicalengka. Warung Cina Cicalengka. Saurang nuju nonton bareng. Aduh, anu nuju nuhun. Wilujeng Insya Allah nonton tiasa bareng. tepang deui sareng temanya. Ya, alhamdulillah tuh aya wargi-wargi urang sadayana nuju narongton sadayana nuhun. Wih deui ka Neneng. Neneng tadi parantos didugikeun ku sadayana eta pisan sami sareng Ami. Nu kahiji Neneng teh ngagaduhan warna sora di dalamnya ageng. Janten terkesan teh berat paminyanyi teh. Berat. Antisipasi kanggo sonten sapertos gitu berarti kedah aya nu dibuka. Rongga mulut yang harus dibuka. Ya, setiap nyanyi ulah diheungeum di canak kalebet tapi kedah keluar di canakna. Nu tadi dina komo dina sonten-sonten handap
cenderung memang kalebet teras berat janten teu jelas nada-nadana. Sakadap ari nada dasar anu nuju laguna nu ieu waktu di ditu sanesnya. Tos teknikal mah Mohon. kalakai murag. Sanes kan, mohon nu mawi abi teu terang leres. Sanes nu ieu laguna teu sawios. Nada dasar berarti tadi neme dieukeun. Ya. Akibat tina lepatna nyimpen swanten timbul satu nada-nada banyak yang goyang ya, terutama di narep kaguping pisan. Teras tadi tos didugikeun oge improvisasina hoyo ngaimpropan tapi henteu tegas, teu jelas, asa-asa keneh. Ya. Pami diulang-ulang di da sami sadayana diulang sapertos kitu. Engke mah neneng kapayuna kieu kedah tiasa latihanana teh nya latihan swanten tos ageng tong dicanak ting kalebet. Ya, itu suara sapertos kieu teh sae kuat. Tapi oge kan orang peryogi anu kajelasan tina kata-kata nu mawi kada dicana keluar, kada dibuka rongga mulutna. Ulah teras dicana kalebet we sonten teh nu mawi jadi ngaheungheum. Nah, kitu kirang jelas tina artikulasina. Terus naon deui nya ieu teh? Tadi nada-nada goyang seueur pisan. Terus memang ami biasana ningalian rumpakannya nu diserat tapi ieu karasan lepat. Neneng atau napiti saha ieu nu nyang ieu serat rumpaka ieu Atos dikintunkeun anu kalepatanana. Ieu mah da judulna sami hanjakal tapi lebetna sanes gitu berjauhan janten teu tiasa ngoreksinya rumpakana tapi tadi panginten ku Neng Gelis atos diulas rumpaka mah rupina ti ami mah cekap kantun kapayuna kedah tiasa latihan di nyimpen soanten. Supados langkung saya deui nya amihnya. Leres. Hatur nuhun pisan Ami. hatur nuhun Ami. Mana yang berakna kanggo iya kanggo yang Isti. Semangat, masih semangat masih. Mana imprakna mana? Luar biasa. Hatur nuhun pisan Isti, hatur nuhun. Masih nuhun, tetap Neng semangatnya. Isti. Mangga. Sukses. Mangga suksesnya. Salam baktos ka kulawargi. Supados langkung saya di eta teh kadeudeuk kanya ti Dewan Juri atanapi kantenan kanu ngaduhan lagunya langkung terang gitu nya. Aduh luar biasa pisan. Wengi ayeuna makin wengi makin panas. Makin saeur nu sararae tapi tangtuna wae oge ulah waka ka mana-mana pamirsa AKTV. Sareng anu aya di Mayang Sunda tetep manco di acara Bentang Pilihan Bentang Urang Balarea. Hehehe.